أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kangjeng Nabi mayahmiluka ala syami hadhil ayam kunaon maneh ieu muasaan pa ieu cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah inna ayyamul masyair wa ayyamul haj sallallahu ayyushikani fi du'aihim hampura Gusti Rasul abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae emang lantaran inget nu di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj diakhiri ku Arafah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arafah di sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8 langsung diberangkat ke tanggal 9 wukuf. Masya Allah abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arafah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah ku agungna poe Arafah jelema ngadoa diijabah abdi mah pan teu ka ditu geus abdi puasa sugan bae abdi dihijikeun doa-doa nu di Arafah engke bisa nyedot ka puasa abdi sakumaha beusi persani ge kesedot tah doa-doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge kaum muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah tuh ja abdi mapan ka ditu henteu kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana kumaha teh cak Kangjeng Nabi masyaallah fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah teu ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atuh komo ieu 100 tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok sama. Nah, madak dek dileukeun awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyongkodan lemes teu leuleus berarti teu puasa geus kuduna kieu nyiduh orenganan kaluar di majelis mah ngarokok ieu nu madak dicaritakeun ge supaya daek puasa lain lalagaan ganjaran Masya Allah kan. Mudah-mudahan orang gabehan dibere sehat dibere jag-jag dibere kuat ngalaksanakeun puasa poean kahiji tanggal hiji perbo ieu lamun urang puasa ghafarallahu fi lantaran
poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga, kemudian ka India, negara India, langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana teh. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti negara kitu Yordan. Idinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu deuk dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cak Kangjeng Nabi cak lauk nun, waduh, aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cak geus kieu bae yo. Begitu dibalangkeun geus langsung salot we ka jero laut. Cak Kangjeng Nabi Yunus jaim menjero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansangna ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abang jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok keluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Nah, geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkane aing mah di pasar. Mangkane aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh gitu. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 caknya nanti. Letiknya sakayakinan ada. Poean katilu istajaballahu bihi doa Zakaria alaihissalam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere hak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh urang teh kieu anu poe eta haju ngadoa mah begitu asup ka sorga. Nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil. Nah ieu ganjaran tah mobil kijang tah. Protesnya ya Allah ya Rabb, atuh kijang ge baheula keur di dunia. Menjadi sorga aya kijang. Tinggalin ku batul ojol Gusti ojol. Jeung naon ya jeung Lexus. We tepan baheula mentana kijang maneh. Henteu emang Gusti mah kajen kumaha Lexus bae Lexus. Ku murahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae. Eta murah Gusti Allah.
dikitu-kitu ge tetep kuat moal aing nya. Waya itu maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho. Ieu mah jang anu bangsa pedagang, budak sakola nu teu nyararao, nu tilok maca kitab lah. Ya kiai mah geus ge poho deui. Ieu mah mepelingan dia. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Geus atuman soma dzalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta ya tanggal 4. Nafallahu anul basa wal faqra. Bakal dileungitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam, di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Dzulhijjah geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq amin azabil qabri. Sajalma nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah. Resepnya saja aing mah ieu. Enggak, tanggal hiji teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 dok? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah tah. Di sisa kubur selesai aing mah guys. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasa. Aduh, macem-macem bae. Poean kagenep al-yaumul ladzi fatahallahu linabiyhi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus manusia mah sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu. Aduh ya Allah ya Rabb. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho kumaha mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus tahun ieu moal ji. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahanam ditutup kabeh. Nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajalema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampang. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah gede-gede da ganjaran. Nu penting mana puasa at-tarwiyah tanggal hiji tanggal 2 tanggal 3 tanggal tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku gede gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah kan sia tah jang sia jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang cenah atuh. Pakai kicep segala takol pakai kicep. Hiji tah, kedua tah, dah bulu dia jasa takol dia tah.
cek lubung teh aya abdi geus tenang maksudna naon imah jang sia kedokan jang sia tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh sokon mah jang sia kabeh nah eta nu bungsu mah teu dibere nya nu kahiji kadua katilu kaopat dibere tapi nu bungsu cukup ku kicep asal geus kitu we geus mantep biasa urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah noel gampang ya mah pareng poho ka dituna atuh poho ge model si eta Gusti Allah mah boh tuh malih poho nge dijamin ya Allah. Nah poean ke-8 ialah ngaranna yaum arfah. poean arfah Man shamahu sajelema nu puasa dina poean arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal eta puasa bakal ngaparatan sataun katukan dihampura dosa sataun kahareup dihampura dosa tama sataun katukan kahareup apa lu haparatan katukan sataun kahareup sataun geus anu kamari segala noel si Mbak segala ngabonceng si Ahe eta ku puasa ye beak kabeh geus beak kabeh geus aduh mantap puasa arfah sataun katukan sataun kahareup nah geus puasa arfah teh menang 15 poe haji ngabonceng jahe deui dihampura kos kieu mah aing geus puasa geus siapa tolong Allah karim guys tinggal tanggal 10 mah tanggal lu tadi dicaritakeun poean kurban urang berangkat ke masjid siapkeun mencit kurban boga meuli kebo sapi teu boga mebe teu boga kotok jago urang boga duit kotok jago sabaraha teh hargana kotok jago nu bagus sabaraha hargana hah 50 tilok meuli maling teh mah orang jauh Masya Allah masa 50.000 aing nggak borong bos gitu mah ini kotok jago set bagus pencit set asakeun beres asakeun embrakeun di tengah imah panggil pemajikan jeung anak ya orang korban ya cak anakna baha ari korban mah didikeun ka batur dikeun ka sa atuh kanu susah di negara ieu sanu leuwih susah abah sia nyaho cak anakna heueuh oge nya makana ye sia sok macem-macem lembur ieu pang susahna abah sia geus berar atuh kitu mah bah beres niat korban geus asan dilaksanakeun eta Gusti eta nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui padahal geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa